hadis Al-Bukhari anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari. Yusaru bakal dikumpulkeun saha almaru jalma ma'aman sartana jalma ahaba anu mikaresep ieu si iman geus pernah dicaritakeun tong boron jauh-jauh ulama zaman ayeuna saha pernah dicaritakeun Syekh Maimun Jubair. Hiji Syekh Maimun Jubair tersebut kana poe Salasa, maka pupusna ge dina poe Salasa. Tuluy anjeunna resepkeun ka Mekah pupusna ge di Mekah. Resepkeun ka Siti Khadijah teh hadisna. Siti Khadijah itu adalah mujahidah. Kabeh hartana bayar dipakai nyebarkan agama Islam. Mata kagum, mata Maimun Jubair mah lamun ngandang shalawat saduna fi dunya saduna fil ukhra wa hadijatal kubra wa fatimata zal. Sok nangis resep lain resep bogoh kagum taya hadisna ya yusarul mar'u ma'aman ahaba, maka ada kehormatan dari Raja Arab bahwa Syekh Maimun Jubair dikuburna gigireun kuburan Siti Khadijah. Padahal orang Jawa Tengah